Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyagik carios ieu karangan simkuring pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina neraskeun hanca carita anu bade dipedar dina ieu channel tiasa ngahibur kaum dangu sadayana di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Komod montong ulang-ulang kitu sia. Andika sanajan teu nyarita oge pasti dina pamikiran Andika waktu ayeuna teh ngarasa irung sia baunya goblok teh montong mikiran bauna sabab dina bauna ieu baju aya kekuatan anu moal mampu ditandingan ku sambarang jama sia. Dengekeun komod baju sia anu aya di alam manusia sakumaha alus jeung mahalna oge moal bisa ngelehkeun kaayaan baju ieu anu bakal mawa rejeki keur sia anu bakal ngabeungharkeun sia moal bisa dipapakan ku sahabae oge. Jadi ulah boga pamikiran anu teu bener sia komod bisi ku dewek disiksa dina waktu ayeuna sia hayang ku dewek disiksa ayeuna komod. Cuk Raja Bantar Gede waktu harita langsung nyarita kitu geuningan bisa nebak kaayaan hate Mang Komod anu hemar-hemir jeung deui irungna ungas ingus kulantaran ngarasa bau hangru eta baju teh. Sumuhun Gusti, sumuhun hapunten da kumaha geuningan irung sim abdi teh ngambe anu tegenah ku sim abdi mah dina waktu tos ayeuna tapi sumuhun tos ari kitu mah ku abdi moal diemutan ku kumaha deui hapunten Gusti hapunten. Cek Mang Komod waktu harita langsung nyarita kitu bujurna teh kokompodan kulantaran kacidasieuna bener disiksa ku Raja Bantar Gede. Awas ya, lamun sakali-kali deui Andika boga pamikiran teu bener Andika bakal cilaka. Cek dewek oge ulah ditempuh gorengna ieu baju jeung bauna sabab dina goreng jeung bauna ieu ngandung kekuatan anu moal aya di alam dunia mah ngan aya di ieu tempat jeung ngan Andika jeung jalma-jalma anu geus muhit ka dewek kabeh ngagboga di ieu baju tapi anu sejenna mah moal gablek jeung deui Andika teh lamun geus make ieu baju bakal baduk moal teu rakup pakarang naon bae oge ngan kudu hati-hati lamun yang hareupan hiji jalma anu deukeut kanu kawasa tah eta anu paring dipahing atawa kudu dilarang di deketan ku Andika kudu dijauhan. Tapi lamun kudu nganghareupan jalma-jalma anu teu gablek dan naon atawa teu bisa kukumaha mah montong sieun
ieu baju bisa jadi tameng keur Andika salianti bisa ngajadikeun Andika jadi jalma anu berat beunghar di lembur kena komod. Cek Raja Bantar Gede waktu harita negaskeun sagala rupana. Atuh Aki Kuncen oge waktu eta nyari tangan samemeh nyarita teh nepak heula tak-tak Mang Komod. Kacida matak herana deui kulantaran saperti biasa Mang Komod teh jadi teger jeung deui irungna anehna teh waktu eta teu ngambe hangru anu kaluar tina baju anu geus dicekel kumanehna. Tah Ujang, cek Aki oge kumaha, ulah sok padu ngomong atawa boga pamikiran teu bener sabab Gusti Prabu mah moal kacolongan tempo, moal kacolongan rasa, moal kacolongan sagala rupana, naon bae oge anu digerentes dina hate Ujang atawa dina hate saha bae bakal kanyahoan. Jadi heup Ujang teh kudu nurut jeung kudu siap sagala rupana, ulah loba pamikiran anu teu bener. Ari hayang beunghar jeung hayang hirup senang mah di lembur engkena. Cek Aki Kuncen waktu eta langsung ngajelaskeun kitu. Mohon Aki, mohon hapunten sareng deui sakali deui Gusti Prabu, abdi teh nuhunkeun hapunten kumargi. Abdi parantos wantun ngagaduhan pangemut anu teleres geuningan ayeuna mah pangambung abdi teh henteu ngambe bau deui ayeuna mah, malahan mah ayeuna teh asa seungit kacida ieu panggehan teh Gusti Prabu. Cek Mang Komod bari dina waktu eta teh irungna dideketkeun kana eta baju bener-bener saenggeus ditepak tak-takna ku Aki Kuncen irungna jadi rubah tina ngambe bau hangru anu matak hayang okek waktu harita, malah irungna teh dideketkeun kana eta baju karasana kacida seungitna. Geus puguh Komod, geus puguh, cek dewek oge kumaha kudu panjang ulah boga pamikiran teu bener sia. Lamun Andika boga pamikiran teu bener geus pasti sagala rupana bakal moal ngeunah karasana ku Andika. Ayeuna mah jig Komod Aki geura ini ti hareupeun kaula sabab ayeuna mah geus beres sagala rupana kudu diingatkeun sia. Komod dina poe Sabtu sabulan sakali, dina poe legina Sabtu legi Andika kudu kaluar ti imah. Andika ngagunakeun ieu baju cing teangan duit jeung emas saloba-lobana sakahayang Andika. Andika bakal berat beunghar di lembur ngan kade ingatkeun pamajikan Andika salagi Andika indit keur usaha ulah sare kudu terus nalingakeun eta lilin anu aya dina baskop eusian cai jeung kembang 7 rupa. Lamun pamajikan Andika kasarean tangtuna bahaya gede keur sia Komod. Cek Raja Bantar Gede waktu eta saenggeus ngajurungkeun Mang Komod jeung Aki Kuncen ninggalkeun eta karaton negaskeun sagala rupana. Muhun Gusti, muhunkeun engke kusip abdi dipepelingan deui jang Komod teh supaya henteu sambarangan dina ngalakukeun tindakan naon bae oge engkena, tapi meureunan saperti biasa. Jang Komod teh ayeuna bade uih ti dieu teh kedah dibekelan heula emas. Eta mah terserah Gusti bade sabaraha oge kumargi. Salaresna mah ayeuna teh Jang Komod datangna teh jeung baturna anu hayang beunghar oge ngan kumargi anjeunna mah teu kiat nahan atawa ngaliwatan sagala
gogodana ayeuna teh kalah kapingsan tangtuna engke teh bakal aya pertanyaan-pertanyaan anu bakal keluar tina sungutna. Jadina sim abdi nuhunkeun ka Gusti bahanan heula emas kanggo bukti keur nembongkeun ka batur Jang Komod. Lamun nanyakeun ka Jang Komod teh Jang Komod bisa ningalikeun emas anu dicandak sabab aranjeunna teh ti lembur apalna di ieu aya harta karun. Tah kusabab ayeuna Jang Komod mages hasil kedah aya buktina supaya henteu janten pamikiran atawa kacurigaan kukumaha deui ti rencangna. Jadi teh engke teh Jang Komod teh bisa nyaritakeun anjeunna mah hasil menangkeun harta karun anu bentukna emas sanajan teu ageng oge tapi biasa nyalenggorkeun atawa nutupan anu kajadian salaresna di ieu tempat kitu Gusti. Cek Aki Kuncen waktu eta langsung meredih supaya Mang Komod teh diberi emas dina waktu harita. Laras Gusti laras cariosan Aki Kuncen teh laras rencangan abdi teh ditutup di luar meureunan ayeuna teh masih kene pingsan beureunan ke teh anjeunna upami tos disadarkeun atawa tos ugah deui tina pingsana bakal naros naon anu hasil ku abdi ayeuna dipimilik atawa dipanggihan kumargi. Laras niat abdi teh ti lembur kumargi teu terang nanaonangan saukur mikiran aya harta karun. Janten ayeuna abdi teh hoyong nembongkeun jeung salian teh eta hayang nembongkeun ka rerencangan abdi bahwa abdi teh hasil abdi oge dina sumping ka bumi teh kedah nyanak oleh-oleh supados istri abdi moal kacida kaget heula moal ngambek beureunan saupamina abdi datang cacandakan mah soal obrol-obrol engke namakeun ku abdi bade diemutan kumaha carana supados istri abdi atanapi bojo abdi teh di lembur ngartos kersa nungguan lilin kena Gusti. Cek Mang Komod waktu eta manehna oge ngebrehkeun sagala rupana jeung kahayang manehna. Jadi kitu nya Komod syug ari kitu kahayang Andika mah ulah hariwang ku dewek bakal dibere emas yo keur bawa ku Andika emas. Barang rengse nyarita kitu ngadadak dina dampaleungeun Raja Bantar Gede teh aya emas sagede indung leungeun. Yo Komod keur bekal Andika balik syug rek dikitu diki oge ieu mah geus hak Andika sok bawa ku Andika Komod. Cek Raja Bantar Gede bari mikeun eta emas langsung ditarima ku Mang Komod bari seuli leutik kulantaran kacida bagjana. Hatur nuhun Gusti, hatur nuhun ku abdi ditampi pisan mugia manfaat kanggo abdi sakulawargi di lembur. Cek Mang Komod nyarita kitu bari acong-acongan nyembah sarua jeung Aki Kuncen. Ayeuna bagus cing kulantaran dewek ayeuna teh loba kaperluan deui jeung deui lain Andika hungkul anu kudu diurus ku dewek teh loba deui manusia-manusia anu hayang beunghar. Jadina geus geurain di tieu tempat jeung deui kade sia gunakeun sakabeh pangarti anu henteu sacara langsung ku dewek sabenerna mah geus diturunkeun ke Andika ngaliwatan baju anu ayeuna geus dibawa ku Andika. Naon bae oge Andika bakal bisa waduh boga kemampuan anu samemehna ku Andika teu dipika boga tapi kade
sakali deui dewek peupeujeuh andeka kudu hati-hati jauhan jalma-jalma anu deket kanu kawasa sabab eta pantanganana keur andeka komod. Cek Raja Bantar Gede waktu eta samemeh ngajurungkeun deui Mang Komod jeung Aki Kuncen ninggalkeun karaton ngingetan sagala rupana. Sumuhun Gusti, sumuhun, mudah-mudahan abdi teh henteu hilap, tapi mugia Gusti sareng Aki Kuncen teh salawasna nalingakeun sim abdi supados sim abdi teh henteu salah langkah Gusti. Cek Mang Komod waktu eta ngebrehkeun deui kaayaan hatena, ayeuna mah geus eueuh kasieun deui teger, geus sagalana oge siap kulantaran eueuh deui kahayangna iwalti hayang beunghar. Geus pasti eta Mang Komod, geus pasti ayeuna mah jig geura indit geura bawa si Komod ka tempatna deui anu asal dipanggihan atawa di mana dibawana ku Aki jig indit Aki. Cek Raja Bantar Gede waktu eta langsung nyarita kitu ka Aki Kuncen. Unjuk sumangga Gusti, unjuk sumangga ayeuna ku sim abdi si Ujang teh bakali candak uih deui. Tembal Aki Kuncen bari acong-acongan nyembah bareng jeung Mang Komod. Sanggeus kitu Aki Kuncen teh nyekelan leungeun Mang Komod terus nitah peureum ka Mang Komod. Geus kitu mah ngagibeukeun awakna ngadadak les leungit eta tempat nyaho-nyaho geus aya di batu anu samemehna didiukan ku Mang Komod. Jeung deui dina waktu eta teh Mang Kodir masih keneh ngagebrak kawas sare, tapi sabenerna mah masih pingsan keneh. Geus Ujang geus nepi deui ayeuna mah buka mata teh. Ujang teh geus nepi ka tempat anu samemehna digunakeun ku Ujang diuk sok tak tempo si Kodir teh masih keneh pingsan geuningan Ujang. Jeung di ulah hariwang si Kodir moal nyaho nanaon deui sabab ku Aki bakal dipohokeun sagala rupana. Cek Aki Kuncen waktu eta bari nepak tak-tak Mang Kodir anu ngadadak sanggeus ditepak mah ngorejat hudang kawas hudang sare gigisi kana matana. Mang Komod oge waktu eta mencerong ka Mang Kodir anu luak liuk bener-bener teu beda jeung jalma anu tasare linglung katepona teh kumanehna. Aduh Mang Komod, urang teh masih kene di ayat aduh kalah kieu ngomong teh urang teh masih kene aya di tempat anu samemehna didatangannya kumaha ieu kuring masa para rohok kieu. Cek Mang Kodir nyaritana teh teu pararuguh samemehna balaba belebeb kulantaran bener-bener kawas anu linglung teu beda jalma anu hudang dikagetkeun kawas reuwas pisan. Maneh mati teh tadi ngan saukur sare ku uing teh dipupujeuhan ari hayang harta karun mah ulah kagoda ku nanaon bae, tapi geuningan maneh mah teu kuat nahan godaan ngadon sare tunduh meureunan maneh teh jadina lapur. Maneh mah teu hasil gagal tah aing mah geus hasil. Kodir yo aing menang emas ngan sakieuna tapi lumayan daripada urang balik ngaleng-lengoh teu bawa nanaon kan cilaka beureunan ke datang ka lembur teh. Cek Mang Komod waktu harita nembongkeun emas dina leungeunna anu moronyoy koneng herang kacida matak pikabitaeun atuh Mang Kodir waktu eta nepikeun ka colohok ngembang kadu bari jeung gogodeg sirahna kulantaran kacidahan jeluna ku sabab manehna mah ngadon kasarean eta anu aya dina pamikiran Mang Kodir waktu harita. Aduh cilaka atuh kumaha kuring Mang Komod piraku kuring kalebur teh teu moal nanaon mangkaning bebeja ka pamajikan terek usaha.
cek Mang Kodir waktu eta langsung nyarita kitu. Ulah hariwang jang Kodir, ulah hariwang jang komod oge meureunan bakal mere ngan gegede nama kudu menangkeun meureunan ujang mah itu jadi naon eta teh jadi batur lempang jang komod bakal diburuhan lain kitu jang komod. Cek Aki Kuncen waktu harita nimbrung nyarita gitu bari rutret ka Mang Kodir jeung Mang Komod. Atuh tangtuna Aki kuring oge moal tega kitu bae piraku moal mere tenang bae Mang Kodir ku kuring bakal digaji jeung deui lamun engke di lembur mah maneh teh ulah gawe ka sasaha deui di aing bae gawena sabab ku ieu emas oge aing teh bisa nyeun usaha engke di lembur teh ulah hariwang pokona ulah hariwang Kodir ulah boga pamikiran naon deui ayeuna mah tenang ulah sieun cuk Mang Komod ngagedean hate Mang Kodir anu katempona waktu eta ka Cidabungahna. Anu bener Mang, anu bener eta teh kuring bakal dibagi jeung di erek buka usaha naon mamang tengke di lembur dan burunan emas sagede indung leungeun ge dijual mah wah bakal hasilna gede duitna tengke teh cek Mang Kodir waktu eta langsung nyarita kitu. Atuh puguh tenang pokona mah ayeuna mah hayu urang balik nya Aki sabab geus hasil sanajan menang saeutik ge lumayan tapi aing kacidayakina bakal bisa dipake modal usaha lain kitu Aki. Cek Mang Komod saenggeus nembalan omongan Mang Kodir waktu eta langsung nanya kitu ka Aki Kuncen. Bener ujang bener ulah hariwang ku Aki didoakeun ujang teh sing hasil sagala rupana usaha naon bae oge anu dijalankeun ku ujang di lembur bakal hade bakal alus ayeuna mah jig geura balik tapi meureun nanti dieum Aki teh bakal dijajabkeun ka tutugan gunungan ke geus aya di tutugan gunung mah Aki mah rek balik deui ka dieu sabab lembur Aki mah di dieu ayeuna mah sok cekelan dengan Aki jang Kodir jang Komod ku Aki bakal dijajabkeun deui ka tempat samemehna urang tepung. Cek Aki Kuncen waktu eta bari nyolodorkeun dua leungeunna atuh Mang Kodir jeung Mang Komod teh waktu eta teu nyararita deui langsung nyekelan Aki Kuncen. Sanggeus kitu Aki Kuncen teh menta maranehna meureumpkeun mata. Sanggeus Mang Kodir jeung Mang Komod mareureumkeun matana Aki Kuncen teh waktu eta ngagibeukeun awakna les sakicep mata oge maranehna tiluan teh geus nyiles ti eta tempat nuju ka tutugan gunung anu jadi tempat maranehna papanggih. Waktosna ka Bujang Syekh cag urang kantunkeun heula dugikeun ka dieu cariosna kumahanya kaayaan Mang Komod sanggeus hasil pamaksudan sanajan pamaksudan awal jeung akhir geuningan beda tapi nah bakal beunghar jeung deui bakal kawas kumaha beungharna engke di lemburna sanggeus manehna ngalakukeun jalan nyegik muja ka siluman babi anu ngaran Bantar Gede. Cag urang kantun dugikeun ka dieu heula cariosna insyaallah kapayuna ku cimkuring diteraskeun deui sapunyere pegat cimpai paturai patepang deui bangga permios.